Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Barito Channel mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir batin. Barito Channel. Mantap. Astagfirullahaladzim. Beas-beas duit teu boga, kopi eueuh, katambah deui utang di mana-mana. Apa ganti profesi wae sugan jadi tukang gali kubur. Pi, Papi. Si Papi dicalukan teh tengah denge. Berarti benernya berbudakna pernah congean. Kasep, aya naon nyauran Papi? Kangen lain ka Papi? Bade nyarios naon sih Kasep? Mangga calik heula ka dieu, calik heula. Ayang kangen Pi. Ayang meuli seblak. Minta aci satu. Bade meser seblak di mana Kasep? Eta di warung Ciajum Pi. Teu aya Kasep, acis nage. Aya ge kaos kutang ye. Jual ku AA, peserkeun seblak. Eta Papi kos kutang boga dijual. Engke nya Kasep, Papi can gaduh acisna. Insyaallah nya Kasep. Mungkin Papi mun gaduh acisna bade dipeserkeun pesawat terbang. Mungkin ameng kacinang neng. Nya Pi didoakeun ku AA si ngancar rezekina. Masya Allah maniku bager ya anak Papi. Nya Pi rek ameng deui. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, iya Pak RT. Kamana nya? Mun ieu kabar kieu. Tos lami pisan ya tetepang ya sareng Pak RT. Apa kade-kade beunang sugannya? Telepon ah. HP Pak RT ge meuni dijual. Apa Pak RT keur boga masalahnya? Data biasana Pak RT lu kabar kieu. Coba sampeurkeun ka imahna. Bisa aya naon. Keur naon ujang teh ngalamun di dieu? Pak Usro. Hari Bapak ya di bumi, Jang. Nya aya Pak Usro nuju ngalamun. Oh, orang ngalamun. Berarti bener nih Pak RT aya masalah. Oh, aya di bumi. Nyantos satu, Bapak balik ka bumi nya. Mun Pak Usro. Aduh, beuteung teh bisa dikompromian ieu mah. Aduh, kakaknya di beuteung kieu deh. Mana rek
kayak mah Pak RT singkap pacirit mendingan kena baik deui Pak Usro, kunaon nih buru-buru amat eta? jika nu hayang micen wae. Duh nih, tong makanannya. Ya beneran, Bapak hayang micen. Apa gara-gara orang ngadahar buah cangkudunya orang bisa nebak hate batur. Kumaha maneh we nih? Urang ke kamar mandi, maneh arek milu. Atuh Pak Usro urang hayang ngilu. Ulah milu, maneh mah geus we ngadaguan di luar imah urang. 89 komandan. Ari maneh Oni, aya keneh di dieu. Pantari di Tanangguan ku Pak Usro. Gusti nu agung. Kan Bapak mah heureuy Oni. Kan orang mah teu bisa ngabedakeun mana nu heureuy jeung mana nu bener. Di titah sutradara ge emang kieu. Emang bawaan ti orok eta mah. Tong sok nyalakeun sutradara. Tadi Bapak di mana? Tadi Bapak bade ka bumina Pak RT. Cuman beuteung teu ngadukung. Jadi Bapak uwi deui ka bumi. Mangkana engke mah ngarek ka mana-mana teh teuneun heula beuteungna. Syukurin emangnya enak. Tah akibat tertawa di atas penderitaan orang lain teh. Ampura Pak Usro. Nih, kosna Pak RT keur aya masalah. Soalna teu biasana Pak RT kabar kieu. Oge nya pantesan urang taranenyo. Apa jangan-jangan Pak RT keur kalilit ekonominya Pak Usro? Bisa jadi nih, kita doakan saja. Mudah-mudahan Pak RT aya jalan solusina pikeun masalah anu keur dijalanina. Amin. Yang satu Pak Usro urang kasawawelan dengan barudaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Mang Jamul sareng trio bujang biasa menyelesaikan masalah Pak RT. Kebeneran aya bola. Belajar nembak beh bisa nembak awan sejen. Kenangan LDR urang ya. Simot batu. Sedot WC. Mang Jamul ke mana? Arek ka sawah nih, niiskeun otak.
Jauh-jauh ke sawah dengan hinis tuh awi. Hinis. Niis Oni. Dasar gulub hui. Aduh, arek niiskeun otak jadi hardang kieu. Haredang, Lanjut nih. haredang. Oke. Hanjat, hanjat, hanjat. Asik, tarik nih. Lanjut nih. Assalamualaikum ahli kubur. Waalaikumsalam ahli surga. Amin. Barudak perasaan orang jarang ningali Pak RT. Kamananya? Apa jangan-jangannya dong? Jangan-jangan non, Mang. Jangan-jangan kau menolak cintaku. Jangan-jangan kau hancurkan hatiku. Maaf Mang, selain protes, selain teu narima suara Mang Jambul, sakirana nyaah keneh kena napas mah mending hicing Mang, ringrang. Sikat dong, sikat. Sikat weh. Huntu tah sikat mah, mani koneng gitu. Oh bener Sep, kau onam koneng ngeunah. Jangan milu seuri, mikir. Iya orang menang kabar Pak Usro. Kosna Pak RT aya masalah ekonomi kira. Bener nih, ari ngomong teh ulah sok gagabah. Bener Mang, ayeuna mah loba gosip anu hoak, anu teu bisa dipercaya. Bener Mang, Sep. Pak RT keur aya masalah. Suwer aku. Enggeus. Ayeuna mah kumaha carana urang bisa ngabantu ka Pak RT? Bener dong, ulah pengurus wae anu ngabantu ka warga. Tapi orang-orang sebagai warga kudu bisa ngabantu kanu jadi pengurus. Pengurus nu kumaha heula anu kurang layak dibantu. Mun model kos Pak RT nu di wilayah urang, tak eta karek layak dibantu. Sebab RT urang mah tulus jeung jujur. Lebih mengutamakan kepentingan warga daripada kepentingan pribadi. Nah, mudah-mudahan ku sebab orang ngabantu Pak RT sebagai pengurus bisa leuwih hade di setiap kinerjana. Tapi urang-urang bisa ngabantu naonnya, Sep? Kanu jadi kasusah Pak RT. Ih, oge nya Mang. Tah, ayeuna mah kieu we Sep, ieu daun loba. Daripada mubazir, mending urang jual. Hasilna urang bikin ka Pak RT. Ari urang mah seug wae dong pikeun kana manfaat mah. Komo nolongan batur mah saya setuju pisan. Petinju, saya emang anu jadi petinju. Petinju. Setuju. Tah, hayu urang alaan daunna barudak. Yuk. Tangan kadus nih, jeung di ngiderna ya. Ngadegan. Tangan. Daun. Dagang naon barudak? Dagang daun, A. Ulah sok loba ngomong, meser mah. Moal, nanya doang. Nya punten.
Ente teu wani lain dong kanu tadi. Ana mah lain teu wani. Hideung we eta manehna. Mun ganteng mah kuana dihabek. Ari geus jauh we wani. Biasa nya sorangan urang mah wani kandang. Daun. Daun. Nih, suarana kekencang atuh. Bener mah, urang mah beak we suarana. Mulai deui atuh Sep surana beak mah. Eta si Oni di mana aya nu jualan suara? Dasar ambo siko sarododonai. Ayo atuh sing kopak dagangna. Urang era kapens. Manya jambu lobster jualan daun. Heuh nya, kan Mang Jambu mah loba nya fansna. Di film Baleta Channel. Siapa dulu? Jambu. Terus ayo orang jualan supaya pada beak. Daun. Bu, daun Bu. Aya Mang Jamul jeung Trio Bujang. Dagang naon? Anu naon Oni? Si Oni ibu-ibu arek meuli ge dililieur. Iya Bu, jualan daun. Bade meser Bu. Daun naon, Sep? Daun pulus Bu, cocok tajang sambal. Jadi ngatuh bibir ibu si Oni mah ya wae. Ieu daun Bu, kangge lalab. Emang sabaraha beungkeutna? Saikhlasna we Bu. Artos di calan ieu kangge Pak RT. Kanggo Pak RT. Balangsak amat Pak RT teh. Nya pan RT di wilayah urang mah tara korupsi Bu. Tara nyokot hak batur. Gawena tulus tanpa pamrih. Emang ge karaos sih kinerja Pak RT teh. Kamari ge ibu bade ngadamel KTP. Ku ibu ge di Pasihan Acis teu diterima ku Pak RT. Terus atuh ku ibu bade diborong. Ya Bu. Ini Bu. Alhamdulillah, si oge. Buru ke Pak RT yuk. Ayo. Itu mulai Sep, aya bara Sep itu. Hah? Jukerat tuh. Nangkuk. Terus kurang itu. Pamali hak Pak RT. Masuk jadi jono mah teu bener. Sanajan 2000 perak ari ngaran lain milik maneh mah, angger we lain milik maneh. Da kumpul oge nih diatur. Milik jodoh, maut. Komo rezeki mah moal pahili jeung teh kotok nih. Aduh, urang salut ayeuna nama ka Trio Bujang. Sanajan beuki hareureuy, masih boga pemikiran anu sarae. Saheula pemimpinna. Emang saha nih nu jadi pemimpinna? Ngaku-ngaku nya urang. Naon dong? Nya urang. Kurang atuh nu jadi pemimpinna. Nges. Daripada ribut mah urang we teu nu jadi pemimpinna. Judulna ganti Mang Jamul jeung Trio Bujang. Wah, tuh bisa gitu, Mang. Salah nu asup. Trio Bujang sama memang Jambul ge. Sih, saya mengakui. Kirain kayak Pak RT teh, orang yang panggil Pak RT kangen ingin memeluk erat dirinya. Ih, tuh Inji. Kumis kucing. Banyak kumis kucing kanal gitu, eta mah hileud bulu. Ayo dah berangkat. Beracun. Assalamualaikum. Oh iya, kadi. Oh, sugan teh panto, Mang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nih, assalamualaikum atuh. Assalamualaikum atuh. Teu make atuh. Assalamualaikum doang nih. Assalamualaikum doang. Mau mana we nih? Cowok Ambon.
Ya udah deh, aku nggak mau ngurusin hidup kamu lagi. Atur aja olangan. Good. Lu nggak kemana orang? Minyemeula saeutik nih. Benci aku. Sudah aku duga. Beak tuh kata-kata orang dipakean ku batur. Emang saha nu nyeun kata-kata? Tuh, Ki Caming. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Trio Bujang jeung Mang Jambul. Aya Priyogi naon asa di demo babarengan ka darieu. Kalebet heula barudak. Terkenal Pak RT mau lami-lami. Iya Pak RT, aya titipan di warga. Aya titipan naon ti warga teh dong. Iya duit Pak RT embung lain. Bu Mali. Kok Bu Mali sih dong? Pan tadi mah enggeus Pak Mali di ditu Sep. Punten Pak RT. Ya mah sanes mau kumaha. Abdi mah saukur nyampaikeun amanah ti warga Pak RT. Da warga ge rumasa teu bisa mulang tarima. Jasa-jasa Pak RT salama ngajabat sabulan ieu. Sabulan? Sabulan naon ieu teh, Sep? Kan barete channel teh karek sabulan Oni. Nah, mangkana doakeun ku urang-urang sareng pamirsa di bumi supaya acara ieu langgeng, berkah jeung istiqomahnya. Yantos atuh ditampi ieu ku Bapak. Hatur nuhun pisan saurkeun ka warga sadayana. Mudah-mudahan pidoa urang diijabah ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Action. Apa ganti profesi wae sugan tukang jadi galik. Naon anu salah? Action. Lain kangen pi. Bade men. Action. Waalaikumsalam. Action. Action. Oh nyapi. Kayak kuaan. Action. Ulah milu, mana emang ada gua we di luar 5 urang. Action. Tanjong. Action. 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 Belajar nembak sugan aya awe nu tembak nu sejen. Action. Action. Haredang. Bener dong. Ulah pengurus wae mah. Pengurus nu kumaha heula, nu layak dibantu. Tapi urang-urang naonnya sih? Gesek. Da naon barudak? Kamari ge ibu bade ngadamel Pak bade Pak RT. Ih nanya. Mulai.
sorangan. Yantos atuh diterima ku Bapak. Ditampi apa diterima sih? Kumaha pemirsa we, kumaha pemirsa we. Kumaha tamer. Gas. Hatur nuhun pisan salurkeun ka warga. Salurkeun mah radio teh. Mau kemana Sela? Jangan lupa like, komen,